nomorna teh. Katelahna lemur sengklek, lemur anu teu pati nyingkur sok sanajan dina ngajugjugna kudu nyorang heula jalan anu pinuh ku kapaur. Kencaeun jungkrang gurawes matak lewang, katuhun gawirna luhur, najan kitu sakabeh pangeusi lembur kaitung alakur, rereungan rempug jukung nanjeurkeun kamaslahatan sangkan hirup ngalaman makmur. Nyati ieu lemur carios dipedar sareng kapihatur. Gunung Gejul anu aya di belah kidul endah mun seug disawang, jadi kareueus jeung matak tumuh rasa agul, leuweungna hieum gerotan, kakayon rajeg bangkotan. Jadi anggehan nyumberna cinyusu anu tara saat sanajan usum katiga anu lilana sataun sapat. Caina herang ngagenyas ngamalir dina susukan kapilemburan, ti gunung anu ngajelgir manjang kagigir ngawujud jadi pasir cengir, tempat ngebon jeung ngahuma wargana. Di lebak sawahna ngaplak, parena hejo ngahempak ngahudang sugema jeung gumbira awahing hade piara, endah matak betah. Halimun nyingrai basa panon poe mimiti lugay, serecetna sora manuk awor patema jeung kongkorongok hayam, jadi dalingding kawih alam pilemburan dina wanci isuk-isuk, sawareh warga pangeusina, rebun-rebun geus manggul pacul ngajingjing teko mapai galengan sawah, sawarehna deui aya nu nyoren bedog bari manggul patik nanjak katonggohkeun niat ngalasuluh. Nu rek buburu teu boga rasa bang baluh komodi nganglu, anu rek kuli singkil nyiapkeun diri kabeh nedunan cara ilahar ngalakonan hirup dina bagian jeung nasibna sewang-sewangan. Ieu carita teh dimimitian ku ayana randa ngora, Dewi ngaranna. Mangrupa anu boga lalakon pedah diparebutkeun ku nu sarelon, susuganan ieu carita teh ngaharib kana sinetron anu dipikaresep ku sakur anu nongton. Manehna jadi randa teh alatan teu kahaja. Emangna aya gitu anu disebut randa teu kahaja. Ya tapi keun we nya da anggap ieu mah lalandihan anyar saha nu nyaho viral. Kabayang dina status media sosial loba anu ngabahas ngeunaan randa teu kahaja. Be. Cepi anu kungsi jadi salakina Dewi, kasabna teh nyaeta supir truk Haji Armadi Bandar Pare ti beda desa. Gawe geus ampir 3 tahun tapi taya ronjatna. Ukur menang mahi we jauh kaleuwih, sedengkeun impianana Cepi teh hayang jadi jelema berat beunghar, boga imah anu buruanana lega tur hegar, di mana mobil parkir ngajajar. Hadena ieu Cepi Setiawan teh teu nepikeun ka owah, samalah kaitung wani jeung luas ninggalkeun kulawargana, milih nyaba ka Arab jadi TKI pikeun ngawujudkeun naon anu salila ieu ku manehna diimpi-impi. Pernah eta ge stres sakedeung. Nekat eta ngadahar kos kaki 5 siki. Sabulan 2 bulan mimiti nama Cepi Setiawan teh bener ngiriman duit nganapakahan ti kajauhan kanu jadi anak jeung pamajikan. Nincak bulan katilu, Dewi hanjelu kiriman genti matak ngageuri kana ati, lain duit kalakah foto kawinan salakina Cepi jeung awewe anu cenah mah neni urang Sukabumi, alatan tuman meureunnan sagulung sagalang pedah sadunungan. Kitu beja anu katamba mangsa harita.
Dewi nyeriun hate nepikeun ka kungsi eta ge langlang lingling ngalaman gering pikir samalah mah pernah nekad ngadahar kerepus 5 siki sarua jeung salakina Cepi beda-beda eta mah salakina mah kaos kaki. Tapi teu lila mun ceuk barudak ayeuna mah sukses move on dina waktu 2 bulan. Narima kanyataan Dewi teh nu akhirna menta pepegatan. Ari beungeut mah Dewi teh jajar pasar awewe desa biasa nu tara diwedak jeung dilipen ngan lamun disidik-sidik sabenerna Dewi teh boga daya tarik anu mandiri. Pakulitan koneng umyah awakna sampulur alatan mineng dilulur sanajan ukur-ukur taneuh. Bersih Dewi teh tur nyari pinter ngurus diri bitisna jaksi sajantung ngaborelak matak ender jajantung kitu namah mineng diruru Dewi teh 3 kali saminggu di walungan Cibatu. Liang unur-unur dina pipi kencana nambah mamanis buukna hideng meles galing muntang ombak banyu satongo untungnya yang Sumedang teu papanggih ieu jeung ngaranna Dewi sigana kapeng peongan mun panggih teh liang unur-unur dina pipina alah siga tukang ngadongeng we teh nambah mamanis gitu. Tangtungan Dewi teh jangkung lenjang atuh matak tibelat mun parang dikabaya init ka ondangan. Beuki dieu Dewi mung tinggalin zaman meuli Android ajang Facebookan malar bisa hiburan jeung internetan. Sangka nambah kanyaho kayaan di luar lemur nepikeun ka luar negara. Ngaliwatan warta jeung carita nu katampa tina Android na teh kitu deui ngeunaan dangdanan. Dewi mah mimiti wau harita teh kana kosmetik jeung riasan da bedanya ari jadi randa mah sok geulis gitu. Gitu lamun lalaki gitunya kawin ban awewe kawin jadi montok gitu. Da buki barang dahar lamun lalaki kawin begung tinggu naon ya. Pas pisah eta awewe nu tadina montok bedegul teh ngadak-ngadak jadi langsing jadi geulis eta dangdana ge lalaki sanggeusna jadi duda beuki rangsak iceup hose pae patir jadi lalaki keur leutik dicarekan ku inu pas kawin dicarekan ku pamajikan begung dah Gusti ngarumasakeun Dewi teh awewe anu lalagasan bebas taya nu nyaram najan teu pati kamalinaan ilang Dewi anu bihari robah jadi wanoja anu leuwih geulis tur leuwih nyari kekinian tea meureunnan hadena teu ieu boga rasa aing jeung dume kabarudak Dewi mah tara camplak ka sawawa ngajaga basa komo kasepuh mah ih Dewi mah es tuning lungguh timpu si uwok lungguh timpu sakitu wakwek wok wajar kasebutna mun loba lalaki anu resepeun ka dirina rampes yang Sumedang kadit eta Dewi bahaya bisi nyapit calakan kitu nama Dewi keur nyumponan pangabutuh hirupna muka warung gorengan di hareupeun imah nu kabeneran aya di sisieun jalan desa anu balanjana teh unggal poe sok loba ti barudak leutik bujangan bapa-bapa anu ngaduda atawa nu geus rimitan nepikeun ka aki-aki oge mineng pisan idek liher di warungna aya eta aki-aki ti Sumedang ngaranna teh Eyang Sumedang eta mah hampir unggal poe meuli gorengan ka Nyi Dewi teh Nyi Randa model Eyang Sumedang lain saukur hayang ngopi bari ngadaguan asakna gorengan tapi resep bebetah nyawang Nyi Randa anu bear imut nalika ngaladangan beja pa beja-beja
ngeunaan Dewi anu jadi randa nerekab kamana-mana beuki dieu warungna teh beuki rame urang lemur teka catur lalaki ti beda desa oge sarua loba anu ngahaja datang meakeun duit teu sapira tapi ngajengjeuna salila-lila awal mah panasaran tate akhirna boga rasa hayang ka Dewi anu matak ngoyagkeun pipikiran saterusna kagembang jeung kaleleban najan randa Dewi tapi moal eleh pamor ku budak rumaja modus kasebut nanti ama meureunnan bala-bala ukur sakadar alasan goreng pisang mangrupa cukang lantaran kitu deui ngopi eta mah api-api teu saeutik lalaki anu tokblak nyarita kedal niat ngajak laki rabi teu saeutik oge anu ukur bisa nahan rasa nyidem kahayang alatan rumasa geus rimbitan tapi Dewi teh lain randa nu babarian keukeuh dina tekadna mandiri tanpa salaki teu kaolo ku omongan jeung janji lalaki milih soson-soson usaha demi ngaronjatkeun kahirupanana rek fokus cenah Dewi teh nguruskeun usaha moal kaganggu ku pasoalan birahi anu nanggalang jeung daratangan dasar lalakinya oh lamun ari mun geus boga kahayang deui mun boga kapanasarannya tara ieu rumasa tenang pipikiran ngacacang hate ngabarung sinang sagala tegenah jeung temerenah kitu deui anu karandapan ku Eyang Sumedang keuretan beungeut Dewi teh saban mangsa anja celangna sawangan bet ngadadak aya rasa nu beda eta Eyang Sumedang geus aki-aki nya persis zaman rumaja baheula bet ngadadak bogoh ka Nyi Randa najan sagemlengna sadar Eyang Sumedang teh boga anak jeung pamajikan tapi da keukeuh ari kahayang mah moal bisa dibohongan jeung ku hanjakalna teh loba pisan saingan kaasup si Sopian sobatna bedana ari Eyang Sumedang mah tara teuing buruk-brak nyarita ukur disidem we sajeroning rasa bari jeung mineng ngalaman kasiksa aki-aki beger deui eta Eyang Sumedang cing atuh geus kolot aduh eta unggal poe memeh ini tigawe Eyang Sumedang teh sok ngahaja we nyimpang heula ka warungna Dewi ekol meuli gorengan keur anak buahna di pagawean cenah kitu deui ari balikna sarua Eyang Sumedang teh nyimpang deui bari barang beuli ngareka alesan keur bawaeun ka imah cenah nye 10.000 nya dibungkus cenah cek Eyang Sumedang mangga diantosnya Kang nuju digoreng kene ieu nu sapalina teh nu aya mada kirang ieu temal Dewi ngopi heula we atuh tapi tong amis teuing nya cek Eyang Sumedang mangga Kang cek Dewi bari imut ngagelenyu song baskom adonan teh diteundeun dina meja nyilang heula ngaladangan beuneunan nyieun cikopi hate Eyang Sumedang surser ting seleser jajantungna ratu bedah teu kuat nadah dibaledog ku imut saterusna samar pola ragamang Eyang Sumedang teh leungeunna kana wadah niata mah rek nyokot goreng cau bari panon mah keukeuh nempokeun Dewi anu keur ninyuh kopi malaweung meureun Eyang Sumedang teh nya gap teh dicekel tuluy diuapkeun blem
Gurbug karek sadar anu digegel nate cau atah tina adonan da panona tuh kana bujur biwirna pinuh kutipung kitu di leungeunna ramiping atuh guragiru disusutkeun kana calana inggis meureunnan katohian ku Dewi nu bogana. Kopina Kang cek Dewi bari neundeun gelas ret ka Eyang Sumedang nempo biwir anu lamokot kutipung eta Dewi teh kapi asem umat imut bari ngoloyong balik deui rek ngajait gorengan. Ai anu direret mah kalah gumasep we panyangkana Dewi teh boga rasa nu sarua meureunna eta Eyang Sumedang abaya baru seuri teh bogoh meureunnan padahal yang serikeun biwirna ramiping kutipung. Gelas kopi dicokot gebog deh eta Eyang Sumedang reuaseun nempo dina kacalase biwirna pinuh kutipung saterusna rampang rempeng sorangan. Hampir setengah jam manehna teh ngadon ngopi laju amitan sanggeus babayar ngarasaeun teu geunah hate meureunnan dumeh beuki loba bujangan anu daratang. Gorengan dibawa tapi ajang simpangkeuneun ka si Sopyan bari ngaliwat samemeh tepi ka imahna meureunnan. Tada teuing atuh pamajikanana mun seug eta gorengan kabawa ka imah ku Eyang Sumedang pastina bakal jadi mamala. Disaprak Dewi dagang jeung jadi kacapangan pamajikan Eyang Sumedang teh jadi teresepeun kana gorengan. Sok murel cenah. Atuh da bongahna mineng ngagosip jeung ibu-ibu ngaguar ka gorengan tur ngagogoreng Dewi anu dagang gorengan. Teu karasa waktu gancang lumaku nincak bulan puasa demi ngaragangan bulan anu pinuh barokah Dewi teh nutup warungna keur saheulaanan pikeun gentina nya ngajaran Dewi teh bisnis online barang kosmetik jeung busana muslim. Kitu mah pinter Dewi teh maca situasi teh jigana teh. Yang hareupan lebaran tangtu bakal loba anu butuheun pakaian anyar jeung alat kacantikan ameh bisa dangdan pagelis-gelis dina poenanana. Hanjak hal pisan kudu ngalaman teu lancar kusabab ibu-ibu anu jadi arahan bisnisna teh boga sifat goreng hate ka manehna. Model Cedea, Cu Siti Habsah, Cuk Lis tah. Ayo we ngagarosip. Cuk Teti teh. Digosipkeun Cu Dewi teh. Ngago goreng tukang gorengan Cu Fatimah da, Cu Ama. Ngarariung teh. Cing atuh. Digosipkeun eta ibu-ibu. Jadi we ngaligeuh tah Dewi teh dagangna nya. Antukna Dewi nganiatan diri rek ibadah nu sabenerna salila bulan puasa. Unggal peuting Dewi ini tarawehan, tara lat jeung tara kaliwat. Balukarna bapak-bapak nu tahun kamari tara tarawehan teh. Dumadakan atuh jadi sumanget ngariluan eta masjid dua lantai nu gede teh kan baheula mah tahun kamari. Sajajar ge henteu nu tarawehan. Harita mah kuat kapinuh
luhur hanap teh nepikeun keluar kaburuan ngalalambar eta lalaki hungkul lolobana teh. Lamun didata jumlah jamaah taraweh tahun eta leuwih loba dibandingkeun tahun-tahun samemehna. Aya pangaruhna oge geuningan Dewi jadi randa teh masjid lemur sengklek jadi rame pangeusina. Sakali mangsa Eyang Sumedang teh sumanget rek indit ka masjid tibada puasa tibada buka puasa tehnya geus tatan-tatan. Pamajikanna mah kabeneran teu bisa ngilu tarawehan alatan keur kadatangan tamu bulanan mangrupa hiji kasempetan gede bisa bebas tina kawalan. Ti imah yang Sumedang teh ukur make sarung di baju nage asal-asalan sirahna di kopeah anu geus bulukan. Tapi teu kituna da initna teh bari babekalan mawa buntelan anu dikeresekan. Pamajikanna mah teu ieu curiga basa yang Sumedang amitan teh ongko-ongko we lalajo sinetron tersanjung di tengah imah bari gogoleran. Bral atuh eyang Sumedang teh miang samemeh tepi nyimpang heula ka imah si Sopian anu jadi sobatna. Nempok kadatangan eyang Sumedang anu mawa bungkusan teh eta si Sopian atau heun pisan disangkana ngirim kadaharan saperti biasa. Mun teu gorengan bala-bala pasti es campur atawa candil sesatajil. Sopian gitu. Yang naon eta cek si Sopian nanya. Baju ieu mah baju. Tembalna bari muka keresek. Keur uing eta yang. Yang mah meuni bager. Lebaran dilakene oge meuni geus mang meulikeun baju. Cek si Sopian bari ngadeuketan. Lain keur maneh ieu mah. Ieu mah baju uing, ilu disalin sakudungnya. Si Eyang Sumedang ngoloyong asup ka kamar. Ari Sugante. Si Sopian hanjelu. Kaluar ti kamar eta Eyang Sumedang teh katinggalina beda ganti setelan. Jika ustad we nu sok ceramah geuningan dina TV di calana katun bajuna teh koko warna bodas dina beuheung ngalingker sorban teu poho make peci haji. Dina leungeun meuli tasbih anu panjang. Minyak wangi hampir beak atuh. Subrat sebrot kaluhur ka handap kenca katuhu. Malahan mah ucing si Sopian anu keur depa dina luhureun kursi oge pangangguran gue yang Sumedang teh disemprot gorubug atuh eta si kunir teh reuwaseun. Tuluy bersin bari aur-auran. Si Sopian kuat kagogedeg. Sedengkeun eyang Sumedang mah nyeleukeuteuh we seuseurian. Anjog ka masjid. Eyang Sumedang teh rurat reret neangan nyiranda di mana ayana. Breh teh katempo Dewi geus diuk di juru serenge. Eyang Sumedang teh seuri. Aduh. Ampun. Dakeun bae we mimitina karena randa oge nya. Aya kituna. Saterusna eta Eyang Sumedang teh bangun hayang ka tanggar. Nyarekan barudak anu marotah bari lulumpatan, laju tutunjuk ka bapa-bapa ngatur diuk sina ngajajar ngalempengkeun barisan.
cunduk waktu adan Isa ajengan uso nu biasa jadi imam teh taya temong jamaah rungah ringeh tepuguh meureun bating kecewis ngananaha bari ngadaguan imamna datang teh bah anyun pupujian udah sarua datang ka dia tehnya karena randa meureun iraha teuing ka masjid jadi 10 menit di tas adan Isa gitu nya pupujian da berenang saya we nu apal pujian nanti ka mana karep ya Robbi bil Mustofa balik makosidana wagbir lana mama doya wasi al karomi we eta ku pro kamana jalan ka Jogja kaditu ka palih wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan dituturkeun ku jamaah teh nya boboko ayakan leutik siki cabe diawurkeun bobogohan ti leutik geus gede dikabaturkeun eta nadongna teh inung-inung kepala lindung aki-aki ngalabelut kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut ger atuh diturutan ku jamaah teh nya salawe 25 angeun kacang na pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk ger diturutan ku jamaah teh palawargi aeh babanjaran ngalabelut ka Ciguha paeh ge teu panasaran sebeuh gelut jeung mitoha kaditu ka palih wetan ka dieu ka panggilingan minantu nu rada edan mitoha ditampilingan nadom nanti ararane eta bahanyun karees kembang nangora jamu batu dayeuh kolot ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot gor diturutan ku jamaah teh kini dina jubleg angeun kacang sapariuk nini rada gebleg rek dibeuleum kalah nyumput gor diturutan teh anu terakhir nadom dayarana nya tujuanan age kadinya kabeh lalaki teh karena randa diajengan uso eta teh nadomna teh ieu doa nu kadua khusus eukeur bapa-bapa kawin teh meuning karanda ngarah henteu barang bawa ngasupkeuna moal lila sabab urut nu ti heula ngan saeutik hanjakalna aduh logorna kacida gor diturutan ku jamaah teh ada kayak gitu reang eta lalaki teh nya jamaah balawargi di masjid 2 lantai atuh cunuk adan Isa ajengan uso anu biasa jadi imam teh taya temong jamaah rungah ringe teu pating kecewis ngananaha 10 menit titas adan teka karek we nampa beja yen anu didaguana teh teu bisa datang aya halangan cenah ajengan uso teh ngadadak teu ngareunah awak padahal nu sabenerna buka puasana kokomoan wareg teuing ngadahar kolak boled dicampur ku peuyeum gandul eta ajengan uso teh ngahekak 2 mangkok nepikeun ka bea katamah di es campur anu loba bukur antuk nama ajengan uso teh kamerkaan denun kieutas Eyang Sumedang anu harita diupang hareupna antep we wiridan ting bener wiridan ting henteu atawa ukur api-api pedah hayang kapuji meureunan ku Nyi Randa Nyi Dewi teu malire ka sabudeureunana anu keur pada bingung neangan gantina imam eta bahanyun ya dina mimbar teh
Bapak-bapak sadayana manawi aya nu sanggem janten imam mangga dihaturanan cek Bah Anyun anu dihareupeun mimbar. Jamaah beuki bingung silih tunjuk tapi sarua mugen eueuh nu sanggupeun. Si Sopyan anu diuk di gigireunana Eyang Sumedang teh bet kapikiran boga cara pikeun ngajailan meureunna. Yang cek si Sopyan ngaharewos eta Eyang Sumedang ongkoh-ongkoh we leleb wiridan bari leungeunna ngome tasbih anu gede. Yang eta baju teh siga anyar tapi nah eta dina kelekna nu katuhu teh bet soe geuning. Cek si Sopyan ngaharewos deui. Mana Eyang Sumedang mariksa kelek anu katuhu bari ngacung-ngacungkeun leungeunna. Itu maksudna mariksa kelekna bisi ieu. Mana gitu nya. Nempo aya nu ngacungkeun leungeun teh Bah Anyun atoheun. Tah geuning aya Eyang Sumedang nu sanggemeun janten imamna. Mangga dihaturanan Eyang, mangga. Cek Bah Anyun meuni dareh deh. Eta Eyang Sumedang pupureudeyan. Kumaha we siga embe nu keur ngagayem asem geuningan. Red ka si Sopyan anu mengkek baham nahan piseurieun. Red ka Bah Anyun anu imut di pangimbaran. Red ka kenca katuhu teu poho ka barisan tukang. Unggal jalma anu direret kabeh arunggeuk. Eyang Sumedang beki kerung. Aya naon cerita? Marmir. Sok maju Yang, pasti bisa lah. Eta cik si Sopyan ngahatean. Ulah uing atuh nu sejen we Si Sopyan teh eleh geleng. Manehna mimiti ngomporan. Kasempetan hade teh Yang. Buktikeun di hareupeun warga yen Eyang teh bisa komo ieu aya Nyi Randa Nyi Dewi tangtu manehna bakal leuwih kataji jeung cinta mati. Sok itu Yang. Kitu pokna si Sopyan. Harewo si Sopyan teh teu burung teurak oge. Sanggeus unggut-unggutan akhirna Eyang Sumedang teh nangtung muru ka tempat imam najan bari jeung teu puguh rarasaan. Sieun salah meureunnan jeung teu merenah dina babacaan. Sabisa-bisa eta Eyang Sumedang teh ngawasa diri jeung neger-neger hate. Breh ngongkolak, Dewi imut ngagelenyu, dadak sakala atuh tumuwuh wawanena. Allahu Akbar. Takbir namuni aya ku pantes eta Eyang Sumedang teu beda we jeung imam Masjid Istiqlal. Bubuhan meureunnan kakara jadi imam anu makmumna ampir salemur. Eyang Sumedang teh ngarasa teu panceg, sorana ngageleter, awakna ting sareak panas tiris. Kitu deui tuurna ngaroroncod kawuh tagiwur jeung cuscos pipikiran. Si Sopyan anu nangtung tukangeunana pisan ningali pola sobatna teh ukur mengkek nahan seuri nempo kalakuan Eyang Sumedang anu ngadaregdeg jiga nu lilinieun. Beuki lila, beuki leuleus. Awak Eyang Sumedang teh nyang saya kana temok sajroning babacaan nyarane gitu. Hiji anu jadi pamenta Eyang Sumedang mangsa harita hayangeun buru-buru rengse ngimaman. Tarangna renung, bajuna baseuh samalah cibrug ku kesang. Akhirna puting harita Eyang Sumedang teh cacap ngimaman, hatena ngemplong pisan dumeh leupas tina kabeung berat. Rengse tarawehan, sakabeh jamaah balik ka imahna sewang-sewangan. Balik di Masigit, Eyang Sumedang guragiru ka imahna si Sopyan, niata marek disalin deui baju. Ku kabeneran deui eta memeh nepi ka tujuan bet papanggih jeung Dewi di palebah pudunan. Nyi Randa teh ya. Atuh mobok manggih gorowong. Eyang Sumedang atoheun pisan komo basa ningali Dewi imut ngabelenyeh mah
bangun anu ngabagia dirina. Nyai nuju nyudu aduh bale loli nuju naon nyalira di dieu Tanya Eyang Sumedang bari nyampeurkeun. Gantosan pun anak itu Kang. Temal Dewi Mni Somea. nah datos teu aya sasaha Nyi Dewi pan akang nupang penerina wangsul mah nemeh teh akang ngadu ahula. Eyang Sumedang mairan bari tepuguh ujung puhuna. Jika nu nya ngakukeun teh ngadu aheula cenah, padahal salila-lila cicing di kamar mandi niiskeun pikir. Mapaler hate pedah munggaran jadi imam. Ih, borongan tosan. Cik Dewi bangun hanjelu. Saya nama mulih we yuk ku akang dijajabkeun aang getang tos wengi bilih kumaha onam. Cek Eyang Sumedang balaham belehem. Hayang ini disebut aang le. Tekedah Kang isin kuno sanes ungkoro rempuk abdi mapanan caket. Walon Dewi bari ngaleos tapi teu keudeus samemehna maledogkeun deui imut. Moal atuh daripada Nyi Dewi teu ku hantu mulang akang mah. Cek Eyang Sumedang bari nyusul tuluy marengan lengkahna Dewi. Nya atuh eta mah teu langkung akang. Akhirna Dewi teu nolak. Eyang Sumedang ngarasa bagja atuh nu taya papadana dumeh kakara umur-umuran bisa leumpang babarengan jeung Dewi anu teu oleh jadi kembang impian. Kang, abdi mah teu nyangki geuning salira teh tiasa janten imam. Hebat Entu sabaraha di lemur kakarekso teh Nyi pami di kacamatan mah akang teh tos biasa gitu deui di Masjid Agung Kabupaten kantos akang teh kapapancenan 2 tanapi 3 kalina. Walon Eyang Sumedang agul sanajan ngarahul. Nusa bener nama di Masjid Kacamatan memang kungsi jadi imam eta oge makmum nate ukur si Sopian. Lamun basa di Masjid Agung Kabupaten Sumedang mah ukur nyimpang ngadon miluki. Ampun ayang da dongengnya ieu mah dongeng. Kayak di-upload dina YouTube ya. Aya dina YouTube Kidemang Gunung Halu. Geningan teu sangki. Cenah cek Dewi reueus pacampur heran. Sapaparat jalan eta Eyang Sumedang ngabamblam cacarita ngeunaan jadi imam. Ngomongna capetang bari leungeunna teu oleh pepeta. Teu apaleun yen Dewi anu leumpang di gigireunana mah ditajong kana batu. Rek ngomong berenang Dewi teh tewasa tungtungna ukur nahan kanyeri we ngantepkeun Eyang Sumedang anu kajongjonan ngomong sorangan nepikeun ka teu malire dirina anu keur muringis bari cingogo. Sadar sote basa geus rek nepi ka imahna Dewi, Eyang Sumedang teh culang cileung heraneun meureuh nempo Dewi eueuh disagigireun. Tuluy Abaya. Khawatir. Kita yang Sumedang pepetawi Tuluy Eyang Sumedang teh malika tukang, Dewi tinggalina teh rada anggang. Dewi nyampeurkeun sukuna ingkud bari ngajingjing senal capit sabeula. Dewi ditajong eta nyiranda. Kunaon Nyi? Henteu, nami teh abdi ditajong Kang. Duh, hati-hati atuh Nyi. Naon nu karaos? Inung suku ieu teh Kang getihan. Cek Dewi bari nembongkeun jempol sukuna. Gusti nu Maha Agung. Ku eyang urang kenyotnya. Rasaan keur budak mun getihan teh dikenyot nu raheutna.
Poho meureun geus kolot. Eta eta yang Sumedangnya ningali Dewi ti Tajong teh cukcrek jeung cukcrek we ai batur mah cuk gitu mau cukcrekna teh. Teu sawios Kang tamahan abdi teh malaweung. Hatur nuhunnya Kang. Ceuk Dewi, Oh, hatur nuhun kanggo naon? ceuk Eyang Sumedang kerung. Pan akang parantos ngajajabkeun abdi dugikeun ka rorompok. Walon Dewi bari muka panto pager imahna. Oh, muhunnya aduh hilap. Ceuk Eyang Sumedang ngabelehem. Kang, wengi enjing bade imaman deui moal. Tanya Dewi bari nutupkeun panto pager. Sajongjonan mah eta Eyang Sumedang teh ngahuleng. Akhirna nyarita. Kata enjing teh malam Jumaah pami tilupat mah aya uluman teh yang teh di kacamatan bade tabligh akbar manawi tiasa di cancel kanggo ngaluuhanana margi akang teh tos janten ieu koordinatorna teu janji teh mung insyaallah nya diusahakeun pisan manawi nu sanes tiasa ngahandlena. Ceuk Eyang Sumedang nyaritana jumawa. Mun atunya Kang, mangga dikantung. Tembal Dewi bari ngaleos, nyeh maledog deui ku imut. Ser nudat. Mangga wilujeng wengi wilujeng leleson. Eyang Sumedang kebat nuluykeun lengkah. Hatina pinuh ku kabunga, tepi ka imah si Sopian, manehna sura-seri sorangan, sedengkeun si Sopian anu ngarasa boga salah geus ngajailan, ukur diuk we bari ngeluh. Aya kasieun inggi behak baterena. Dia nempi ka mana gitu. Behak baterena aduh ampun. Eyang Sumedang kebat nuluykeun lengkah, hatina pinuh ku kabunga, tepi ka imah si Sopian, manehna sura-seri sorangan, sedengkeun si Sopian anu ngarasa boga salah sabab geus ngajailan nya. Nepikeun ka Eyang Sumedang jadi imam, ukur diuk we bari ngeluh. Aya kasieun inggis dicarekan alatan kalakuanana basa di masjid. Sofian, mau dirokok yo duitna tah pamulanganana mah keur ente we kabeh. Song atuh duit salambar. Si Sopian olohok teu nyangka sacongo buu meureunana nya. Tadina disangka rek ngamok deh. Kalakah bager. Serenge si Sopian teh sura-seuri atoh nakeranan. Menang proyek anyar deui Yang. Pokna bari rikat ngarawel duit, sup di sakuan. Aya we pokona mah rezeki ente eta teh Sofian. Abong bulan puasa pinuku barokah. Nuhun Gusti. Ceuk si Sopian ngusap beungeut sababaraha kali. Rengse disalin, Eyang Sumedang tuluy amitan, sapaparat jalan ngabayangkeun kajadian anu geus karandapan. Pang-pang nama ngeunaan paguneman manehna jeung Dewi, ras inget kana omongan Dewi anu muji-muji dirina. Yes, Cenah ceuk Eyang Sumedang bari ngeupulkeun leungeun. Saterusna kaingetan deui pananya Dewi ngeunaan peuting isukan, bangun anu miharep pisan, sangkan manehna bisa ngimaman deui. Reg ngarandeg,
leng sajongjonan ngahuleng mikiran kumaha carana telila nyerengeh dumeh mangih jalan pikeun ngawujudkeunana. Mah jangan usorang ku dieta ieu sigana. Sukna teh sigana ajengan uso dianteran buka puasa. Nyawa aya obat jang nyeri beuteung. Eta yang Sumedang teh nganteran ieu nya tajil kajengan uso teh. Dibere we obat paranti ieu nyeri beuteung. Obat pencahar. Meh teu bisa ngimaman beuteung. Aduh, Gusti Nu Agung. Yeuleuh pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon Eyang Sumedang ajengan uso nya. Keunda ieu mah ngaranna dongeng bala wargi sadayana carita fiksi. Tungtungna isukna teh ajengan uso teu jadi deui ka masigit sabab bulak-balik nya. Kacai sanggeus dianteran tajil ku Eyang Sumedang. Insyaallah kin urang lajengkeun deui dina dongeng nu salajengna nya neraskeun hanca ieu Nyi Randa. Cag urang tuna dihanjuang siang urang teu neun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.